jalan itu jalan raya abis ka dieu teh 2 jam simkuring gancang keneh leumpang juga nanti tapi geus sababaraha kali simkuring ka dieu teh Pak sugan we aya pada di Mulyadinya ka dieu nya Bapak aing ka dieu mah beres jalan teh insyaallah jadi longok ieu lembur Selaawi Talegong Kabupaten Garut rata mayoritas di dieu petani hungkul turyogi pisan akses jalan anu sae digana lamun ieu lembur jalana di Hotmik Merdeka. Oh, Pak Dedi Mulyadi Bapak aing yap gerang ngalongo ka ieu lembur di Selaawi jalana butut hayang di Hotmik pilih hoyong Bapak Dedi bakakak hayam disiapkeun